ya dina perikhtilafan ayeuna mana lugot nya supaya urang ulah pasea masalah ulah pasea nekadakeun aya anu nekatkeun gitu aya anu nekatkeun aya wa asyhadu sareng nyaksian kaula an la ilaha kana yen saenyana pemirsaan tingkah sinarang kalakuan la ilaha ta dipanggil nu wajib ibadah itu maujud eta kita takdir namanya itu maujud illallahu angin Gusti Allah eta dina kamari sakedik ngabahas anu kamari ya dina lafaz illallah memang sanes jadi fa'il eta teh jadi badal gitu nya saya nama jadi badal tina naon beuna tina ayeuna mana lafaz asyhadu alla ilaha illallah kadituna teh ta aya panggilan wajib ibadah iku maujud tina khobar eta ieu nya tina khobar lafaz iku maujud berarti kadituna teh illallahu nya eta angin Gusti Allah jadi badal jadi ropak kedudukanna sebab ayeuna mana badal tinu ropak lamun badal tinu ropak berarti kudu ropak aya nu nyebatkeun meunang nasab aya asyhadu alla ilaha illallah teh di pangeran wajib diibadahan amin Gusti Allah dina ngamanaan an la ilaha illallah urang tos nepi di buru-buru seueur atau sanana bahkan ngamakna anana oge dina sabina urang tos nepi nya urang nu ngadares hancak sabina dina lafaz la ilaha illallah teh aya ngandung 12 kewajiban dina sareng sabina aya 12 kewajiban diantawisna genep kewajiban zahir genep kewajiban batin tah ieu kewajiban dina la ilaha illallah ngandung ayeuna mana 12 kewajiban genep kewajiban zahir sapertoskeun mana kewajiban anu zahir bab toharoh nya wajib teh kaduana teras ayeuna mana salat zakat puasa bunga haji salat zakat puasa bunga haji teras jihad genep kewajiban hiji toharoh dua salat tilu zakat opat puasa lima bunga haji genep jihad sapina upami telepat ieu nya upami telepat eta anu zahir eta mah wajib hukumna toharoh wajib salat wajib teras zakat wajib puasa haji wajib jihad wajib ari jihad kumaha wajibnya keur urang mah lain jihad kudu mamawa pedang lain kitu jihad keur urang mah nya waktu da wajib jihad tiap waktu nya tiap menit urang wajib jihad kitu cek Kangjeng Rasul dina waktos uih ti perangan rojakna min jihadil asghar ila jihadil akbar balik urang sararea tina perang leutik menuju kana perang anu gede mana nyaeta merangan hawa nafsu jihad waladzina jahadu fina lana dianahu subulana eta kitu nya jalma anu mampu merangan kana hawa nafsuna maka ku Allah bakal dipasihan hidayah itu bakal dipasihan hidayah karena jalan menuju ke Allah asal kuncina kudu bisa merangan hawa nafsu lamun teu bisa merangan hawa nafsu nya urang moal bisa moal sampai ke Allah moal lamun urang teu bisa merangan kana hawa nafsu mata dina ayeuna mana ilmu tasawuf mah mujahadatun nafsi teh jadi pokok ilmu tasawuf jadi modal anu pokok kunci anu pertama dina ilmu tasawuf mujahadatun nafsi kudu bisa merangan kana hawa nafsu bakal nepi ka Allah bakal wusul ka Allah lamun mujahadatun nafsina urang diamalkeun nya lamun teu bisa mujahadatun nafsi kumaha mujahadatun nafsi dina kitab fatun nafsi anil ma'lufati wa hamuha ala hilafi hawaha ngaran mujahadatun nafsi teh megatkeun
hayang nafsu dipegatkeun. Hayang nafsu mah kan urang geus terang. Gitu. Keur usul kieu hayang teh ngagoler gitu nya. Ngadenge pengajian nafsu mah da rek di madrasah, rek di masjid, rek di bumi. Ngaran-ngaran aya pengajian nafsu mah teu hoyong. Hayang teh aya namana ngajengge hewe gitu nya ngagoler. Beda sing radio versi. Sinetron mau betah urang. Aya dipake aya namana pengajian moal hayang nafsu itu. Nafsu mah kitu. Ngopi. Ayo keur urang mah da ngaji kudu aya ngopi. Kudu bareng ngopi. Sabab ceuk dina keterangan pangkat mukmin teh rupa-rupa. Aya pangkat mukmin anu ceuk dina sapaina keterangan mah mukmin japati cenah. Tu ceuk guru mah aya mukmin japati. Mukmin japati kumaha hari japati geus japati. Aya ngalindeuk soteh japati lamun aya panap. Kurang oge kitu. Lamun aya martabak, nya urang teh saklideuk dina pengajian teh. Lamun aya rokok, aya kopi lideuk dina pengajian teh. Ari kitu mah eueuh rokok, eueuh kopi lingas. Rek hadirna ge hese. Eueuh rokok, eueuh kopi mah da ceuk guru mah teh disebut nanti mukmin japati cenah. Aya mukmin japati. Aya deui mukmin teh cenah mukmin teri. Dipun guru yang menerangkeun. Aya mukmin teri kumaha nya teri kumaha? Nya teri aya na hargaan teh lamun loba. Lamun ngariung ai kitu mah sorangan. Urang hoream rek ngaji sorangan. Urang hoream rek maca Quran sorangan. Urang hoream rek salat penting sorangan. Mun kitu mah babarengan. Wiridan ge sok rada daek barengan gitu nya berjamaah gitu. Boh shalawatan, boh zikir. Ya ceuk guru nya mending keneh lah gitu. Mending keneh gitu nya urang teh. Sakitu oge kagolongkeun golongan mukmin keneh gitu. Mukmin keneh. Sok sanajan kelas teri oge medi. Lamun loba batur kakara urang teh daek. Itu mah limaan ngaji teh opakan hoream lah urang teh nya teu jadi. Ayo tadi ada bisa. Tadi itu jantan jihad nya urang ge wajib jihad. Ngan urang mah jihadna lain angkat senjata. Urang mah jihadna nyaeta merangan kana hawa nafsu supaya aya namana ieu awak teh sakedik demi sakedik urang teh daek nuturkeun kana sakumaha anu dianjurkeun ku Allah subhanahu wa taala. Tegas nama meunang hidayah. Lamun teu naon merangan hawa nafsu moal meunang hidayah. Itu moal bisa urang keur ngahasilkeun hidayah lamun teu merangan hawa nafsu. Jadi hidayah teh berarti kudu diteaan. Ya, hidayah teh kudu diteaan. Eta ada cawis. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, benar kewajiban zahir, benar kewajiban batin. Nah, kewajiban batin mah ada nya urang teh. Sapertikeun mana berenang nya sapertikeun tawakal, kewajiban batin. Gitu nya tawakal teh nyaeta ngumandalkeun hate urang, mercayakeun hate urang ka saha? Ka Allah. Gitu. Dina urusan haliah rezeki, wabil khusus dina urusan rezeki ka Allah geus teu aya namana aya tetekenan ka makhluk. Sabab saur Uwais Al-Qarni gitu. Ya, Uwais Al-Qarni. Lamun aya jalma ibadah ka Allah, ibadahna ibaratkeun ibadah para malaikat nu aya di langit jeung ibadah malaikat bae di bumi. Ibadahna hebat luar biasa. Dan ibaratkeun ibadahna para malaikat nu di bumi jeung di langit. Tapi lamun aya namana teu tawakal ka Allah, teu dibarengan jeung tawakal ka Allah, ya tawis. Maka bakal wakana minal khosirin. Gitu nya eta jalma sok sanajan ibadahna hebat
teu dibarengan jeung tawakal ka Allah mah bakal kagolongkeun jalma nu rugi. Alhamdulillah nya. Enggak hese atuh tawakal kumaha. Keur urang mah nya tawakal teh kumaha hese. Tawakal hayang ayeuna mana naon? Mere kepercantenan asyikoh ilallah nya atosna asyikoh ilallah teh kurang percaya ka Allah dina urusan rezeki. Terkadang orang kurang pati yakin dina urusan harian rezeki mah nya ka Allah teh rarasaan mah urang mah urusan rezeki mah tapak gawe urang we rarasaan. Allah nama teu aya. Allah nama teu aya keur urang. Lamun urang sosok ngalah rezekina beunana lamun teu sosok nya kitu ceuk urang mah nya ceuk urang geus leungit sifat tawakalna ka Gusti Allah. Padahal mah kudu leuwih percaya ka Gusti Allah. Tawakal cek sabarina ulama ngaran tawakal teh kieu cek sabarina ulama mah nya diibaratkeun Imam Abi Husain Junaid nya Imam Junaid Baghdad jal nyipatan tawakalna kitu anjeunna ngajarkeun tawakal kana dirina kitu anjeunna umat enjing-enjing sok angkat ka pasar gaduh lapak kitu di pasar gaduh jongko nya jongko anggean Imam Junaid Baghdad sok usaha sami nya tawakal oge kan dina hartian tawakal teh lain hartina urang teu usaha kitu nya tawakal berarti ulah usaha ya urang usaha. Imam Junaid oke gitu tiap isuk-isuk anjeunna sok angkat ka pasar nya cirina tawakalna Imam Junaid lamun geus aya saurang we nu meuli kae saurang nu meuli kae sok langsung ditutup deui tah jongkona teh ditutup deui asup ka kamar ibadah 400 rakaat cik sabaina keterangan itunya 400 rakaat ketika sabaraha 400 rakaat urang mah nya 400 rakaat parat untuk ka magrib cigana 400 rakaat mah kabulu urang mah kabulu usaha deui itunya ya Imam Junaid Baghdad mah kitu ya geus lamun ayeuna manatos aya di masyarakat teh asal aya nu ese cik asal teh mah jangan ponan kabutuhan anu wajib gitu nya tos cekap ibadah deui we ka Allah Imam Junaid Baghdad lamun urang di bal ayeuna naon usaha model kitu wah bangkrut masa bangkrut urang ngadotan geus 2 kilo saurang meuli balik cek masih rek salat heula bangkrutnya urang mah da kurang kan tawakalna ka Allah modalnya mau balik modalnya berarti urang mah tawakal teh beunang lain ulah usaha tawakal urang mah nya kudu sapertikeun kieu we heula ceuk ulama pang alus-alusna makhluk Allah anu pang tawakal-tawakalna teh naon makhluk Allah nu pang tawakal-tawakalna teh pang alus-alusna tawakalna manuknya manuk cenah gitu ka manuk teh salah saeueus makhluk Allah anu pang hebat-hebatna dina katawakalan gitu. Ini isu-isu kaayaan ayeuna mana naon kompleknya ayeuna mana neangan jang parab neangan jang tuangna jang daharna ketika geus ayeuna mana keusian wujudna manuk mah tawakal we keur isuk dia tokman tawakal ka Gusti Allah keur isuk deui na tara bumbang gembol terus urang angkat ulang gitu nya kudu ngagembol jang isuk jang beto jang minggu hareum jang bulan hareum kan urang gitu nya beak we biaya jang bulan hareum kan geus riweuh lah kene urang mah eta manuk ari manuk mah tawakal-tawakalna ulah diibaratkeun ayeuna mah Allah anu pantoma-tomana nyaeta naon sireum cenah kitu dina Sarasapina eta aya bahasa eta kitu nya dina Sarasapina
Jadi sireum mah salah sawios makhluk Allah pangtongan-tongana. Kumaha? Nya sireum mah lamun aya gulanya dikemrong can sawaragna mah tara ieu sireum. Geus beres geus wareg dikemo deui di rerean sireum. Toma. Ya bisa sireum. Nah, keur urang mah da ieu tawakal. Tawakal teh salah sawios kewajiban tawakal, sobat, tafwid, taslim, ya, ridho, syukur ada salah kewajiban batin, kewajiban batin. Oke deh, asyhadu an la ilaha illallah syahadatan nyaksian kaula kalian sanya tingkah jeung kalakuan dari pangeran wajib ibadah nanging Allah syahadatan kalawan persaksian tudhiluna anu ngasupkeun ieu persaksian na ka urang sararea darul hududi kana tempat anu langgeng. Jadi persaksian urang teh kudu nepi ka tembus, kudu nepi ka ayeuna mana jadi sabab asupna urang kana tempat anu langgeng nyaeta sawargana Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaade ucapkeun dua kalimat syahadat teh keur dina lisan we wukul ari isikna dua kalimat syahadat teh diamalkeun. Lamun hayang nepi ka ayeuna mana persaksian urang asup nepi kana surgana Allah berarti urang teu meunang teu kudu ngamalkeun anu 12 eta. Eusina tina dua kalimat syahadat wajib tidak amalkeun wayahna insyaallah lamun ngamalkeun anu 12 mah berarti tudhiluna darul bakal bisa ngasupkeun ieu syahadat persaksian teh na ka urang sadaya darul hududi kana tempat anu langgeng nyaeta surga. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahidul maqamil mahmud. Wa asyhadu sareng nyaksian kaula anna sayyidana saestuna Gusti urang sadayana junjunan urang sadayana Muhammadan nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu eta abdina Allah wa rasuluhu sareng utusanana Allah shahibul maqamil mahmud anu ngagaduhan makom mahmud makom anu terpuji iya anna sayyidana saestuna junjunan ya Kanjeng Nabi mah sok dibahasakeun junjunan naon ari junjunan teh bahasa Sunda teh junjunan hartina naon junjunan nu apa teh junjunan da Sunda teh loba kita apana urang mah hartina teh gitu ya wis loba kita apa ting ari junjunan cek urang junjunan hartina naon urang Sunda urang Cikalang paribasa junjunan ya naon junjunan ya mah ini naon ya kumaha junjunan hartina cek urang junjunan urang sadaya padahal junjunan mah bahasa Sunda hartina teh cek rumah naon kukumul aja eta tukang museum pilaku terang aka eta nu biasa sok mancing cek kolot mah junjunan teh naon kukumul hartina itu nya Kanjeng Nabi make jeung dibahasakeun junjunan kukumul nya jadi cek bulu maka Kanjeng Nabi teh kukumulna gitu nya kukumulna alam gitu junjunanana alam junjunan sakabeh manusia junjunan sakabeh makhluk Kanjeng Nabi teh diibaratkeun kukumulna gitu lamun ku ahli bahasa mah kumaha ari kukumul kumul mah kukumul lamun urang ngadenge gelang musuh cuma yang beda dapat tahu tukang musuh lamun urang keur musuh geuningan nya make kukumul tah kanyahoan beunang jeung teu beunangna laut teh ku ayana naon ku ayana kukumul cicik guru gitu tah Kanjeng Nabi oge gitu bisa kanyahoana hiji jalma
ayeuna mana bagja jeung teu bagjana nepi ka Allah jeung ayeuna mana teu nepi ka ku ayeuna Kangjeng Nabi ngagantungkeun sakabeh perkara oge eta kumaha Kangjeng Nabi. Jadi Kangjeng Nabi jadi tukumulna katingali jalma bagja jeung moal bagjana ku ayeuna Kangjeng Nabi. Gitu. Ku Kangjeng Nabi janten mana anjeunna nama janten tukumulna bisa kapenah disyafaatan jeung teu disyafaatanana ayeuna mana jalma ku Kangjeng Nabi. Sanes hartosna Allah teu tiasa nulungan dina waktos di padang mahsyar sanes. Tapi kumaha ceuk Allah dipasrahkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sok ku anjeun hayang nyafaatan sok syafaatan ku anjeun. Rek sakumaha jalma disyafaatan sanes hartosna Allah teu tiasa nulungan. Sanes hartosna Allah teu tiasa nyafaat. Akan ceuk tadi oge Kangjeng Nabi mah jadi hukumna. Jadi anjeunna nu nangtukeun. Kitu nya anjeunna nu nangtukeun anu ngajadikeun ayeuna mah kayahoan hiji jalma nepi ka Allah jeung teu nepi ka Allah nya. Ayeuna mana salamat jeung teu salamatna teh eta kumaha Kangjeng Nabi, kumaha hubunganna ka Kangjeng Nabi. Lamun ceuk bahasa santri mah kumaha ta'alluqna ka Kangjeng Nabi. Urang hayang salamat, hayang kasupkeun cinta ka Allah, tapi teu cinta ka Kangjeng Nabi, teu dihubungkeun heula, teu aya hubungan jeung Kangjeng Nabi. Kira-kira nya nepi moal kacintaan urang ka Allah nepi moal ya kudu lewat Kangjeng Nabi heula. Kudu lewat Kangjeng Nabi heula. Jadi Kangjeng Nabi mah kuncina ya cek bahasa disebutkeun hukumul. Ya hukumulna sakabeh makhluk lamun ceuk urang mah junjunan ari sangkaan teh junjunan teh anu pang naon anu pang bagus-bagusna nya anu pang mulia-muliana ceuk urang mah. Tapi sekali bahasa mah ternyata junjunan teh hartina teh hukumul ngandung harti teu jauh beda maknana oge teu jauh beda di antawisna. Da ieu ana sayyidana sanyanyana Gusti urang sadaya. Sayyid dihartian ku ulama aya asroful khalq. Sayyid lamun ana sayyidana aya asroful khalq. Anu pang mulia-muliana makhluk. Nu pang mulia-muliana makhluk. Ana sayyidana saestuna Gusti urang sadayana Muhammadan nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad abduhu eta hamba Allah. Kangjeng Nabi ge sami we kawas urang nya ayeuna mah kataklif sami we kawas urang. Kangjeng Nabi oge diparentah ku Allah ayeuna mah diparentah salat, diparentah puasa, diparentah zakat, diparentah haji. Kataklif ku hukum syara nya urang oge sami kataklif ku hukum syara. Ana sayyidana Muhammadan abduhu eta hambana Allah wa rasuluhu sareng utusanna Allah sahibul maqamul mahmud anu ngagaduhan ayeuna mana maqam mahmud sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sareng uga tetep ka para sahabat ka para keluarganya wa ashabihi sareng ka para sahabat Kangjeng Nabi salatan kalawan rahmat wa salaman sareng kasalamatan afuju anu buat baca kaula bihima kalawan sholatan wa salaman yaumal mi'adi dina poe pambalikan wa ba'du wallahu a'lam bishawab. Cekap sakitu apunten pasubun ieu hanya salah kadar ngobrol bae anu saeuna mudah-mudahan sing janten ilmu urang anu aweuna mah dikantutkeun bae hukma sofa wa da makada sakitu tapi atur akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika
astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik.